Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui mitra baraya saudara salam dunya sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Simkuring bade neraskeun anu hanca nu katunal dinten kamari dina jejer cariyos Cinta Ditolak Dukun Bertindak karangan simkuring dinu bagian ayeuna bagian ke-22. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng. Mangga kamitra baraya saudara maranco manco. Kocapkeun waktu harita teh bapana Neng Sari titah Kosim titah datang. Nges di SMS. Sari jeung Kosimna. Parantos Abah. Bapak. Punten nya mitra. Oh syukur atuh geus makeun bae. Urang ngobrol urang badami. Nuhun atuh. Abi bade ka kamar heula nya ka pawan heula. Bade laleson heula. Oh jika atuh sagedeung dige mag yeuh. Lain laleson mun arek oge atuh geura cai we da geus burit. Mohon atuh bade ibak we atuh bade teras ieu. Hapunten Abah abdi nya. Geus lah. Punten Bapak nya. Hapunten Bapak abdi nya terus ngecewakeun ka Bapak ka Ibu. Geus lah nu geus mah sok we nu penting mah nu tanggung jawabna we ke mah urang badami kumaha alusna. Ya Sari geus we tong loba omong geus ulah gujur-gujur jempe we paling geus si cucu we nu nyahoeun mah geus si jempe. Mitra gancangna carios nya gancangna carita Kosim muka SMS dipayun mah sapena ge cenit-cenit keneh cenut-nut. Pas muka di pagawean kira-kira tos asar mananya muka da geus surti manehna mah derek tanggung jawab da ieu karasa ku manehna mah cinta sejati nama ieu geuningan dari Kaneng Lisa mah ukur ngabalas dendam itu dendam ku hanya nyari jeung murut ngeret jadi ngeret jeung mulut harta. Teu kakocapkeun waktu nyerelek toko ditutup bubar pagawe kabeh nu boga ini balik kana mobil. Kosim kana motor ka kontrakan. Kacai mani biasa masak mie deui wae da can kaburu jeung rusuh. Sangu mah aya keneh. Geus gancangna carita magrib kaliwat. Manehna tatan-tatan arek datang ka imahna Neng Sari. Berengbeng we atuh. Kana motor geus ditulakan panto pagar geus dikaitkeun deui slotna berengbeng we init ka imah Neng Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sok ajeronya eta Cep Kosim. Cep ieu mah nya. Da geus hidik sieun dipangkaburkeun bahaya atuh dipangkaburkeun ku digagalak mah. Kalabat Cep sok kabeneran panto da dihaja dipolo muka ame teu kudu ngabel. Mohon atuh. Assalamualaikum. Yang nemalan sariak tiluan anak Neng Sari hidungna Bu Aisyah jeung Bapak Abidin geuningan papana teh Pak Idin disebutna teh Pak Didinya teh Pak Idin jeung Bu Aisyah nya. Geus kitu nyawalakeun heuh ngobrol heula mimiti nama
ngobrolkeun heula can kanu utama. Kumaha nanyakeun gawe, nanyakeun kayaan, gawe teh kumaha. Terus ulah panjang lebar ngobrol teu kungsi lila. Pak Bidin teh bapana Neng Sari nyarita. Kieu cep, ku bapa disaur teh ka dieu teh. Si Neng Sari tos balaka ka bapa boh ka si ibuna. Kumaha kinten-kinten tos kaemutan. Oh, Bapak Pak Abidin. Atos Pak ku abdi da abdi tos badanten sareng Sari oge. Nya abdi bade tanggung waler. Tapi pami kedah hajat ageung heula mah abdi moal waka nya moal paling larda lami. Geus kieu we heula cek bapak mah. Geus we walimahan heula we. Da baelah beda jeung di kampung jeung di kota mah moal riweuh moal gujrud lamun aya nu kieu teh kajadian kieu teh. Bae teu da naon sok we Jang Kosim ayeuna mah atuh urang gancangkeun we urang geus cenah ngahiji ame halal. Jadi dari geus we geus ieu mah geus rumah ame ieu mah meh puguh meh geus puguh rumah tangga mah moal era ku batur lah babarengan we teh. Oh Pak Abidin. Nya kieu ceuk ibu oge geus we lah mending ge walimahan we heula. Paling oge lamun ieuna teh naon kudu mawa surat naon ti lamurna teh. Abah. Oh paling ge kitu. Jang Kosim kudu ka ditu heula ka lemur heula. Arek mawa arek mau batur da paling ge saksi atawa rek dulur rek saha wage nganu utama mah surat NA kudu mawa ti ditu. Mang, Bapak Pak. Pami ieu lah abdi nya aya we rencangan saksi wargi ge aya. Paling nya NA abdi nu kedah uih heula mah. Sok we mending ge sok we geus aya NA mah urang daftarkeun. Kira-kira rek iraha atuh. Da mitra Pak Abidin nyedapkeun nanya gitu. Saran saenggalna we Bapak. Kajen abdi uih Sabtu atanapi malam Minggu. Palingnya Senin panginten ka KUA na atanapi kalebe. Hade atuh ari kitu mah leuwih gancang leuwih alus lah. Geus we Sari tong loba pikiran. Tong loba ieu geus da puguh. Keun we urang ngariung atuh mitra sarea satuju. Kaputusan eta boh di pihak Kosim, si Kosim nya boh pihak ti Neng Sari jeung keluargana. Heeh, atuh alus kitu mah. Cep, geus we kitu. Bisa dipercaya eta teh acep ka ditu bade nyanak surat NA. Insya Allah abdi pasti moal lunca-linci abdi ieu cinta sajati ka Neng Sari. Abdi mah moal moal lunca-linci luncat mulang tina tali gadang masalah perkawis ieu mah. Da abdi bade tanggung waler rares-rares tos karaos kanyaah Neng Sari ka abdi boh sabalikna ku Neng Sari meureunan kumaha abdi ka anjeunna nya. Pok Kosim hampura mitranya rada taktik tau. Teu boleh menjungkeun hampura. Gancangna carita sawala atawa musyawarah kitunya heuh sawala jang ngaeukeun rancana geus beres. Geus kitu mah atuh geus dumuk
geus puguh indung bapana geus satuju jeung geus siap gitu narima kaayaan kitu daripada dingka dingke deui wae mah bisi hayo we kabur si Kosimna cenah kitu ceuk si Pak Haji teh geus we kawinkeun lah. Oh jadi kitu benerannya geus we lah kitu Jang Kosim balik heula ka lembur mau surat NA paling nyaho geus kitulah mitra beres we nya rencana eta ngarobrol ngaler ngidul itu tungtung nama ngariung ngaler ngidul sagala diomongkeun indung bapak aya keneh lamun bisa masena bawa cek Pak Haji teh cek Pak Abidin bawa mun teu atuh teu nanaon lah nu penting mah surat NA we da moal hajat moal ieu urang ngariung we di pihak urang awewe jeung lalaki cag urang tuna heula lalakon Kosim jeung keluarga anyar deui Abidin kabogoh heupi pamajikanna Kosim Neng Sari ayeuna urang balik heula ka lemur urang ngobrolkeun nu di lemur heula keluarga Bah Hasan jeung Neng Lisa. Neng Lisa teh beuki parna mitra gringna malahan mah karit kulit tinggal tulang teh bener ngan manehna beuki dieu beuki sadar ka diri sorangan nyata heulah ngarasakeun gitu gagabah tidak milih padahal lain gagabah nyaeta da dioprek ku si Kosimna kocapkeun Pak Haji kaanyangan sobat dalit keur zaman maranehna masantren nya eta sarua itu ge geus jadi haji nyaeta ngaranna Haji Sobali ti lemur Cikacang ari ti lemur Cikacang cenah aya beja anak sobatna gering parna nya kitu ka papaja bejanya mitranya da teu anggang lah kitu ka Cikacang jeung ka Cina ka lemur Pak Haji Hasan teh Cinangka Cisalak punten mitra naskahna rada kacurat-coret ieu ka Cisalak mah jeung ka Cikacang teu anggang ieu naon teh aya niat datang Haji Sobali teh rek ngalongok ka Pak Haji Hasan ngalongok anakna Haji Hasan gering teu kakocapkeun di jalana geus anjog ka imah Pak Haji Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, asa wauh yo saha yo. Waalaikumsalam. Tembal nu di jero. Pas dibuka pantau bray. Aduh. Yo cinggalabrug mitra atuh da ngeuseubeul teu panggih. Geningan. Sobali kumaha cager? Alhamdulillah Kang, cager. Oh syukur atuh al cager mah. Oh sok kajero atuh kajero. Haji Hasan. Nya Kang. Ayo. Sup atuh duanana rangus asa sakobong bareto di pasantrenna. Lain Kang ka dieu teh. Aya beja cenah budak akang gering parna ngeuseubeul. Nyeta kitu. Li budak akang teh
sabaraha bulan gering dipariksa diubar diaber kaditu ka dieu anger batin cenah ceuk itu ceuk ieu geringna ku medis mah teu kadeteksi alah kadeteksi mitra ku medis mah eueuh panyakitan cenah ieu mah aya geus kaditu geus ka dieu kanu bisa ge eueuh. Ai baruk teh kitu sugan teh. Cik atuh hayang ningali lah. Atuh cai-cai heula atuh tos milampa jauh ngewangin teu nginum-minum macan eta cai. Meuheun atuh akangna atuh si Akang Sobali ieu nya. Teu ku haji nya salaman gitu nya. Bu Haji bari mawa cai teh. Oh, atuh nginum heula lah. Mitra Haji Sobali kasohor di lembur nama jalma rada aheng, rada alus, rada boga, rada bisa. Kanu buah tutulung kanu gering pang nama. Rada ngulik gitu nya. Kanu ilmu perbatinan alah. Cik atuh hayu lah. Hayang ningali kuring Kang. Nya Ayo yo, ayo. sok atuh yeuh teh sok Kang. Cing laleos nuju ka kamar Neng Lisa. Gebeg jatuh mitra ningali kitu Haji Sobali ruas. Jika ningali Neng Lisa wah jauh kacida. Waktu keur sehat jeung waktu ayeuna keur geringna wah beda jauh. Alah Kang. Ieu mah lain gering biasa tuh lain gering medis ieu mah lain. Ieu mah batin tuh tingali ka ciri atuh. Batin ieu mah. Atuh kumaha li euy cik sugan atuh sugan jeung sugan bisa narekahan. Olah sok adieu cik menta cai herang anu gelas. Ngan amat make pisin nya make pisin. Atuh mitra teu talangke aya amu Rokayah teh ka dapur nyokot cai di cai kanu gelas jeung di pisina. Ieu atuh Haji Ngajikeun we nyi Bu ieu mah nya amu Rokayah. Adieu. Deu. Mu ka dieu keun song atuh. Nya manehna wudu nyokot wudu heula. Haji Sobali teh milu ka cai heula kuring rek wudu heula nya. Oh tusuk sok kablah itu tuh Kang kali itu. Antar amu tekung silila datang deui wudu geus beres. Ok manehna teh nying hareupan cai ngadoa kanu Maha Kawasa biasa ilaharna orang jelema beragama Islam lah. Mitra ampura aja da ieu mah dongeng. Nya gitu ngadoa mementa kanu Maha Kawasa terus cai teh didoaan tuluy didoaan. Ari pek teh geus beres ngadoa aya kelemeng aduh mitra ieu geus kanu mistik deui mistis tapi ieu mah da dongeng nya lain mah ngabapaliutkeun perkawis tina agama hapunten. Wah Kang tutupan heula we yeuh loh ka diubarkeun tutupan heula caina. Budak urang geuningan euy ieu teh nu rada sompral ti heulana ieu teh kahiji lalaki nganyerikeun hate lalaki ieu teh. Jadi lalaki bener geus beunang ieu mah
Geus wanoh mah malahan majikan nu arek jadi salaki pamajikan tapi ngadoncul dan dendam nyeri hate pangpang nama cenah boga omongan aya omongan nu teu pikagenaheun cik coba inget-inget ku amu atawa ku abah atawa ku Neng Lisa na keneh aya nu emut neng ngaso heula mitra urang teraskeun deui mitra kawas nama ieu teh budak teh kateuha ku omongan sorangan san Kang Akasan Pop Haji Sobali ay kumaha ada itu cik coba tanya Kalisana mana Neng Lisa, Neng Lisa. Iya amu kumaha gitu. bari jeung setengah teu kadenge malahan mah sorana ku bakat geus ripuh geuringna Lain sugan bisi. Aya omong-omongan cik sok inget-inget. Bisi aya nu nyerieun hate ku Lisa. Antukna da nekat zaman jelema atuh da ngaranna ge jelema. Ke ura bade deemutan heula ku abdi. Ke mitra bari haros hosnya setengah heuda ngaran nu geuring ripuh bari maksakeun eta oge bari pegat-pegat kitu sorana teh nya ambu abdi kungsi kantos nyarios gerang raos kanu manah pamegat. dah geuningan aya jawabanna teh sugan atuh ingeteun budak teh Kang pok Haji Sobali ngakak heuda saluhureun kitu nya jasa Nya nyai cik sok omongkeun saha sugan bisi atuh. Abdi teh ka kantos nyarios jeung ciciduh jeung jejebris make jeung abdi nyarios sudi najis teuing kudu daek ka sia. Kasaha eta teh kira-kira cik inget keneh teu. Emut abah Kasaha atuh. nya anu ninggalkeun abdi ayeuna abah Kakang Kosim bisa amprok mimiti terus bisa ngalakalapa abdi emut ciciduh jejebris jeung nyarios sudi najis teuing kudu daek ka jelema kitu. Naha atuh ari nyai beuh. oh nya ceuk abdi oge akang bener cik ayeuna mah kieu we ye inum heula cai bisa cengkat teu sok angkat teh angka ieu keun tongongna cenah rada ngangkat cenah nginum heula sok bismillah neng pok Haji Sobali bikeun caina di ka Gusti Amu Sok geulis sugan atuh ditarekahan yeuh. Da geus kusaha geuning eueuh komo ku dokter meueuh hasilna eueuh ieuna mah cenah majada sedikit panyakitan. Da batin cenah ceuk nu nyaho mah ieu mah. atuh mitra bari jeung setengah hese gitu nya cengkat keduaan malahan mah kenca katuhu jeung ku si Abah Hasan diangkatkeun terus cai teh rada diinumkeun aya nu kainum kurang leuwih lah saparapat gelas gitu nya kainum tidinya ngarenghap rada jero terus sok ta eta sesana Kang
sibeungeutkeun Kang. Terus cekrokeun kana mun-munna kumaha we sukuna, inung sukuna duanana, leungeunna sok we dilap-lap we. Sangkan mudah-mudahan ieu diizinan ku Allah kitu da ieu mah urang manarekahan. Da doa lain jang jawokan nu dieukeun ku kuring teh Pok Haji Sobali. Abahna geuning geus kanyahoan ayeuna mah anak urang teh heueuh si Kosim geuning nyeri hate ngaleng bari neke katitihna mah ka anak urang teh nya jawa ngorowotanan heubo harta jiga we nu nya kitu si Kosim boga talajak goreng kitu. Walau alam. Wallahu alam. Geus Abah mah teu bakal nyangka tapi da lamun kabeneran aya jelemana mah hayang we atuh nanyakeun henteu kieu Kang. Pohon dipegat gitu nya omongan Haji Hasan ku Haji Sobali. Kieu lamun aya jelemana mah sok mentah hampura Neng Lisa ka nu karas nu disangka lain disangka emang eta si Kosim pan jebris jeung Ciciduh make jeung nyaritana kurang hade ka si Kosim mun aya mah sok menta hampura ka si Kosim menta segala kesalahan Neng Lisa cik sugan si Kosim ngahampura atuh mitra geus kitu Neng Lisa teh teu oleh nyurucud heula baseuh kitu nya keur mah karemong panon ngelok awak leutik kitu nya ngaleutikan cengkat sorangan mah teu bisa dicengkatkeun mah haros hoas nyarita. Memohon abdi bade nyuhunkeun hampura ka Kakang Kosim. Abdi jadi kieu gara-gara abdi sompral nyarita ka Abah waktu harita abdi dongkap ti Bandung karaos nya emut abdi. Mitra, aduh, ada kabawakeun ya, ada sedih ya. Geus we nyai, ayeuna mah tang loba pikiran, sugan isuk pageto urang aya ridona Allah atuh si Kosim datang, urang calukankeun bae tong waka mikiran kana ieu nu penting bisa cager we heula, ulah mikiran ini itu. Komo nepi masalah kanu kawin makeun we lah heula ieu mah nu penting menta hampura we mun kabeneran aya mah parang aya si Kosim ka dieu sugan diizinan ku Allah si Kosim boga jorojoy mulang ka lemur mitra Allah waktosna kabujeng seep mitra apunten sanes ieu nya waktosna kabujeng seep ieu urang tunda heula carios cinta ditolak dukun bertindak bagian kadua-dua enjing urang lajengkeun dina bagian kadua tilu sakitu nu kasuhun hapunten sagemugia kalepatan sadayana selepatna abdi mangangken maklum pakmud gitunya teras diajar tapi mugia cing rarido cing alik ikhlas gitunya di subscribe di like di komen gitunya tah supados janten bahan evaluasi kanggo abdi tong hilap di subscribe di like di komen channel Sunda Bandung Kidul sang sim kuring Kang Gugun sakitu nu kahatur ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.